Qala Abu Darda yaqulu man faqara rajulu ayyabda bi hajatihi qabla dukhul fis shalat dia dukhul fis shalat wa qalbuhu farigun. Saur Abu Darda pang saena jelema, pang pakihna jelema, pang ngartina jelema, pang pinterna jalmi di mana miheulakeun mayunkeun hajatna saacan samemeh lebat kana salat. Supaya naon? Supaya asup salat teh dina kaayaan hate kosong. Ieu teh cenah abdi teh rek salat teh lapar. Tuang heula salat heula. Tuang heula ari waktu kana ari panjang mah. Ngaran naon? Keur salat teu inget tuang kieu teh. Jadi ulahnya kayak kagok salat teh geus salat kemah pas Allahu Akbar teh inget teh tuang we. Jadi kasibukan urang teh mun teh masih kena aya waktu jang salat sok bereskeun heula. Aya pada melan bisi inget kana salat ieu ngetik can beres ieu teh. Ieu teh masak can beres. Ke Allahu Akbar aduh tutung. Aya banyak. Bereskeun lah masakna. Nah tadi tapi nyungkeun widi dina hati ka Gusti Allah. Gusti abdi teh nuju masak ya teh Gusti bisi tutung. Widi heula Gusti setengah jam mah nuju masak. Digero Gusti teh lamun ditinggalkeun bisi aya ucing kieu ya alasan mah seueur berartinya ka Gusti Allah. Tapi Allah ge da uninga ka urang ngan widi dina hate. Urang teh bilih sibuk nalika urang anu kasibukan bereskeun we hajat urang mah. Nembe urang ngalaksanakeun ibadah bari dina kaayaan teh emut naon-naon karena kasibukan urang. Eta teh jami nu pang pakihna pipih. Cara Abu Darda teh jami nu pang pinterna jelema teh di mana gaduh hajat, gaduh kabutuh, sok we cenah butuh heula. Engke milaksanakeun ibadah we nalika liyab dukhula fis shalat wa qalbuhu farigun. Nalika asup salat teh hatena geus kosong.